Sonda nyaeta kaulinan ku cara engkle-engklean make ngaliwatan kalang kotak-kotak, kotak anu ditandaan ku kojo atawa kapur anu teu meunang ditincak. Sonda ieu dipaenkeun biasana ku 2 urang atawa leuwih. Biasana dina taneuh diguratan heula ku kapur atawa ku naon wae asalkan aya tapak guratna. Dina sonda aya oge nu disebut kojo atawa gundu. Biasana tina potongan kenteng milik kojo kudu nu hampang tapi temblek. Kenteng ulah nu kendel teuing, jadi mun dialungkeun kana kotak-kotak pasagi teu kaluar tina garis, mun kaluar tina garis nyalasut. Cara maena ngalungkeun heula kojo mimiti mah kana kotak nu kahiji, mun kotak nu aya kojoan ulah ditincak, kudu dianjlem. Budak engkle-engklean kaci ku suku kenca atawa ku suku katuhu dina suku gambar. Dina lebah anderok kaci istirahat, tuluy na bagian awak gambar engkle deui nepi ka sirah gambar istirahat, tuluy balik deui engkle ti sirah ka awak, tuluy ka anderok gambar, tuluy engkle deui pas lebah aya kojo teu nu tadi dialungkeun. Di bawah heula kojona, tuluy engkle deui. Mun geus beres kojona dialungkeun kana kotak nu kadua. Sapertos kitu satuluyna. Satu. Puncakna si kojo dialungkeun kana sirah gambar. Mun kojo keur dina sirah gambar teu meunang dijejak sabab aya kojoan. Mun kojo geus dina sirah, tuluy balik deui kana awak, jeung tuluy deui ka handap nepi ka suku gambar nu panghandapna.